patepang deui sareng sangkeuring Afi Indrasari dina Lintas Warta. Warta anu baris kapindahkeun nyaeta program Rebo Nyunda. Program Rebo Nyunda anu dipitembayan ku Pemkot Bogor geus mimiti sub ka puseur pangbalanjaan sakumaha anu lumangsung di Food and Court Jogja Junction Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Dina Unggul Rebo, September 2016, sakabeh palayana marake baju adat Sunda. Pikeun lalaki ngagunakeun baju kampret, selengkep jeung totopongna, sedengkeun nu awewe katempo geulis pisan di Karabaya. Ieu mangrupa wujud kecintaan kana budaya Sunda, ceuk Sahlan, Kepala Dinas Kabudayaan Pariwisata jeung Ekonomi Kreatif. Iniana oge miharep anu geus dilaksanakeun ku Pangokola Jogja Junction Sudirman. Bisa diturutan ku puseur-puseur pangbalajaan lianna kaasup badan usaha milik negara atawa BUMN, sarta pihak partikulir sejenna. Dina kasempatan tea, Sahlan kungsi nanyakeun pamadegan para Sales Promotion Girl atawa SPG ngeunaan program Rebo Nyunda. Jawabanna, matak pikabungaheun, tetela maranehna ngarasa reus ngagunakeun baju kabaya, pokna. Sakitu Lintas Warta, wilujeng penting.